maksudnya dibejakan gitu teh urang geus datang ka mana lamun nyaritakeun batur indah amat salat puluhan rakaat teu karasa lantaran lain nyana karasaanna bareng jeung Allah atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya ai urang capek urang mah dipaksakeun ge capek asa capek ngan capek-capek ge terus bae terus daripada aing mah salat capek eureun lah cek nya teh capek salat aing mah ngadaguan Allah bae geus ka aing coba mawaan tah henteu tuh moal usaha henteu hayang kos kitu tungtuna mah mikung engke ngomongna ge jeung naon salat geus kos kitu so salatan mah kos kitu tuh salat wasi mah wali sia salat henteu wa illallaha ma'al mukminin sanyana Allah babarengan jeung para mukminin. Ketika Allah babarengan jeung mukminin kasieun saha nu dihareupan kasieun japae ge bareng jeung Allah. Dihareupan ku urang polisi sapira polisi sarua jeung ngahareupan kutil ceuk wali mah. Oh nanaonan. Sok jeung saha deui Tito lawan Tito. Saha deui? Leuwih ti Tito saha saluhureun Tito? Saluhureun ti Jokowi mah presiden. Sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia. Oh kieu saha deui? Eueuh kasieun eueuh tah contohna eta Habib Rizik eueuh kasieun. Eueuh kasieun jajar bae aja teh sabilillah. Geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona. Beres guys. Urang mah wakaf tanah ge cokot deui. Boro-boro nyawa. Ieu mah keur carita gagahna, henteu nyaritakeun leumpangna politik teu nyaho. Teu nyaho. Ieu keur carita gagahna. Di negara urang aya nu gagah, geus setitik sakitu. Aya keneh nu sejen gara-gara can mararuncul. Atuh aya nu kuari tararapa keneh di Gunung Karang emang teu gagah. Ujianana ditunjuk doang kunyana. Kaluar seuneu. Aya korek apian. Emang kumaha kitu lamun Cirebon geus turun, Banten geus turun, maaf. Acak-acakan ieu negara. Masya Allah. Bahkan gedena Banten teh dicekel ku para wali Allah. Tenar dengan Kesultanan Banten. Cuman inggisna kieu. Nu kukula geus dicaritakeun aya angin, aya cai di Banten teh aya pasir, batu berarti ieulah alat-alat jang perang. Nu nundukeunana hanya wali-wali Allah. Kuari kieu lamun aya keneh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari, ieu nagara sa Indonesia aman. Khususna Pulau Jawa, Pulau Jawa aman. Tetapi lamun geus eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari dua. Hiji cai engke disaatkeun sama sakali eueuh cai. Atawa dibanjirkeun pararae mana-mana. Saat-saat sama sekali baik kuari mah kapan lamun urang ngagali taneuh 1 meter 2 meter aya caian di Cikoromoy mah lamun digali aya caian terus datang ka belah ditu batu Quran lamun kurang digali aya caian lamun eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari saat sama sekali bae puluhan meter ka handap eueuh cai hiji nomor kedua billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin.
Urang dibere nikmat ku Gusti Allah, dibere hujan, dibere tararis. Nganai jelema mah eueuh meujeuhnana. Dibere panas, panas amat. Dibere hujan, hujan bae. Tiris, tiris amat. Eueuh meujeuhnana. Setungtung teu make tauhid tetep hate ngarasula baik. Tapi lamun urang make perasaan keyakinan tauhid ka Gusti Allah nu selalu mah ayana ngeunaheun bae. Dibere panas ai panas nu saha nu Allah. Allah ngarasakeun panas ka nikmat perasaan. Dibere tiris ari tiris nusaha nu masih kene karasa urang dibere tiris. Sebab nu teu normal mah dibere tiris karasana panas, dibere panas karasana tiris. Eta teu normal ngaran. Jadi urang mah dibere normal ku Gusti Allah. Dibere hujan ari hujan nusaha nu Allah kama maha kawasa. Nurunkeun hujan urang bisa menikmati hujan, selalu nikmat. Terus bae papasten Allah unggal poe terus berputar, jam terus berputar. Berang peting, berang peting, berang peting, berang peting. Geus ulah mikiran nu kos kitu, nu kudu dipikiran mah perputaran waktu teh mengejar ajal urang, tah eta geus datang ka mana dedeketan urang jeung Allah. Mun urang geus ngarasa deukeut jeung Allah, untung kumaha cenah karasana kiai deket jeung Allah. Atuh ai deket jeung Allah mangeunaheun kos urang deket jeung bebeni. Nikmat yes. Ngecrek hujan teh teu karasa. Di kuburan duduaan, waduh ngeunaheun jas. Sangkilang aya momonon tetep ngeunaheun bae. Nikmat tah jeung Allah makomo lantaran Allah manubogaan. Geus komunikasi jeung Allah teh salat teh ngeunah. Jadi lamun aya jelema tinggalin tahajud teh penting teh isuk-isukna ceuri. Lantaran nu biasa ngeunaheun ibadah ka Gusti Allah, duh aya naon teh keur penting mah teu hudang teh ceuri. Mantak kosok ditambal berangna nu biasa penting salat tahajud 6 rakaat misalna teu salat teh keur penting berangna ditambal 2 kali lipat. Jadi 2 kali genep ditambah jeung 2 kali genep. Eta jadi 24 nambal salat tahajud keur percis kos urang mah kitu. Percis yes. Urang mah teu hudang teh sugan ieung-ieung teh urang. Teu boga perasaan kumaha urang mah hudang sakitu teu hudang sakitu. Atuh ieu mah naon bedana jeung kebodongkol. Tuh beda jeung kebodongkol janten bakos kitu atuh. Tuh eta lah. Jadi atuh nikmat deket jeung Allah maca Quran ngeunaheun. Maca sholawat nikmat, salat ngeunaheun. Ngadengekeun ngaji ge ngeunaheun tiis tentrem reup. Malah mantepkeun urang baralik ulah diudangkeun. Engke ge nyana ngomong sorangan barang hudang kiai sakedeungna teu ngaji. Aduh. Da ieu
Jadi ia perputaran waktu teh horeng keur mengejar ajal lantaran nu sering kukula dicaritakeun mun jelema boga pikiran manteng nafakuran nu opat perkara bakal salamet. Hiji rezeki urang moal ku batur kajen ku kumaha. Yakinkeun eta nu urang bagian urang nunggeus ayat tulisanana tertera di Lauhil Mahfuz moal ku batur. Nomor kedua amal nunggeus ditangtukeun ka urang kawajiban ka urang teu bisa digantian ku batur. Kudu ku urang bae. Nomor katilu Allah terus-terusan neulekeun urang teu pernah nundutan Allah. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, teu pernah jadi urang komana bae kadeuleu kok yakinkeun. Kemudian nomor kaopatna sing yakin bahwa ajal nungguan urang. Tah mun urang eta opat di pikiran bae ku urang di tengah-tengah diasupkeun ka sanubari urang bakalna nambah keyakinan ka Allah, nambah giat ibadah ka Gusti Allah, nambah mantap. Ieu nu mantak daek nongton TV teu asa dideleukeun ku Allah. Nu mantak kurang daek ngridit ta eta teu boga rasa bahwa urang keur ditungguan ajal dideleukeun ku Allah. Mun boga pikiran kieu aing ngridit sabenerna masalah ye. Duh mun isuk paeh aing kumaha? Be dibeulem ieu aing moal daek ngridit. Pan ieu rombongan bangsa jelema paroho kabeh ieu kabeh. Ja motorna ngridit kabeh. Ya Allah ya Rabbinya, coba tah perhitungkeun ku urang, tapakuran ku urang. Abeh makin hari makin deket jeung Allah, makin membaik, makin mantep ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yo ngarasula yo. Dibere sehat hari nu boga sehat saha Gusti Allah keur dibere rasa sehat. Dibere muriang ai nu boga panyakit saha Allah. Boh ieu urang dibere deudeuh jeung nya ku Allah sehingga titah ngarasakeun panyakit darah tinggi. Dikurangan teu meunang ngadahar daging embe, teu meunang ngadahar sop kambing, teu meunang ngadahar jeroan, teu meunang ngadahar lauk asin, teu meunang ngadahar uyah. Padahal maning dikieukeun aing geus loba nu dilarang lah, maningan ditapakeun bae. Batur mangga hajat tapak tina daging, tina lauk, tina seges, sakalian aya panyakit aing mah tapak bae. Kitu kuduna. Iya mengendahan sial-sial tinggi awak. Aduh, jabatur nu saumur jeung aing sararehat aing kunaon dibere gering, teu jujur teu adil ya Gusti Allah. Ya Gusti Allah ka aing mere panyakit bae kunaon nya batur tun bere panyakit mah nya maloba duit da ka dokter ge. Aing mah ja ieu sakieu susahna dibere panyakit pohara amat awas ya teuing Gusti Allah. Je, sakieu mah kotok baru diawas-awas. Je, sakallah deudeuh teh si budak ngomong sangeunahna bae. Sanajan teu ngomong kerteg hati Allah mah nyaho. Nyaho Allah, masya Allah tah ieu urang perbaiki eta supaya mantap. Je eueuh nu kaluar tina gerak Allah, eueuh nu kaluar tina kudrat iradat Allah, eueuh nu kaluar tina kahayang Allah, eueuh kabeh teu kaluar tina kudrat iradat Allah. Nyaho urang lamun keur ngaji tauhid mah nyaho jasa.
mimiti wujud kidambako mukhalafah lil hawadits qiyamu binafsi wa daniyat qudrati radatil muayat sembah hafal percaya nganu encan teh yakin eta teh ngan ilmu yakin mah sebab teu bisa diteangan ku kumaha tama pamere Allah ngan kurang usaha memperbaiki diri jelema ngridit berarti teu percaya eta teh ngaranna teu boga keyakinan Ukos jelema ku tatang koteteng terus berang jadi peting-beting jadi berang neangan dunia bae eta ngaranna kurang keyakinan tina pamere Allah. Tina kaligus kitu bae eta mah. Jelema nu yakin hi atuh tenang bae ai bagian urang mah tetep ka urang bae. Takos kitu tah jadi ai percaya ngan yakin nu encan aya. Eta takos kitu tah. Tak seringan gara udang peti yuk bari nonton TV coba lain tambah yakin tambah bok urang kitu menghadapi haul alhamdulillah minggu kamari sanajan hujan ternyata hasilnya alhamdulillah mak loba yang seetik urang mah sarua bae. Naon mentak sarua ya tuh dek dibelikeun ka daging kalau ka sak kitu-kitu kae. Nu merena ente duk ngadahar ente. Itu tuh sabure ente bae. Sagut pautan ngan sakadar ngalaksanakeun doa. Tapi Allah ngagerakeun minggu kamari menang 27 juta. Sanajan hujan wali leuwih parah deui hujanna wallahu a'lam sabodo tapi anu geus bisik-bisik nungtun geus aya sabaraha urang ke urang Kendal hiji urang Cikarang urang Tangerang urang di urang Yeye urang sekitar Pasar Kemis Kecamatan Jati aya nu geus mawa cekna ieu aya sukuan aya bisi mau jahe bae aya sukuan ya Allah ya jadi urang putaran minggu kahiji kamari tinggal minggu ieu berarti tinggal ngitung bae 5 minggu deui lamun jadi endek ngundang keturunan Tuan Syekh Afifuddin cucu daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu lamunnya bisa jeung sempet kerek aya pertemuan di Kuala Lumpur enak itu di bulan Januari ieu bakal mengisi pengajian di Kuala Lumpur kerek datang kemudian rek diundang geus ari kabar melalui angin ditelepon nya keur ningalian jadwalna ke bertemu heula lamun jadi eueuh masalah maksudna naon ngan sakadar urang mabil barokah ku turunanna supaya urang leuwih mantep diaku ku Tuan Syekh Abdul Qadir diaku ku Tuan Syekh hatunya ge cucu Kangjeng Nabi leuwih diaku deui ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu diaku ku Kangjeng Nabi berarti diaku ku Allah lamun geus diaku ku Allah geus lah cek Allah teh geus kasar oge bae cek malaikat ge heula cenah ieu loba dosa kajeun geus itu kan banyak salah dosa satak-satik guys nanti jadi merada gede kayak kajian gede terus tak hayang gitu tak orang teh Masya Allah tapi sholat tetap kudu ya Allah teker cerita murahna Allah kos gitu maha murah Allah ngarizkian boro-boro anu iman nu kafir jadi rizkian murah jasa
boro-boro nusok tahajud nu molor wae di rizkian we boro-boro nusok ibadah nu main koprok ke di rizkian kene lah kalau di rizkian we lanan ke perhitungan mah kumaha ke we eta murah na Gusti Allah geus kamurahan Gusti Allah lain bae di dunia di akhirat bakal leuwih nampak tina 100 rahmat Allah kakarak hiji nu dikaduniakeun geus sakieu karasana ku urang 99 rahmat ke diterapkeunana jaga di akhirat ku ari hiji bae ge hiji ka maung-maung dibere rizki ka orai koros dibere rizki tuma dibere rizki dipake ka dedeh jeung kanyaah ku Gusti Allah kakarak hiji nu dikaduniakeun geus kos kieu 99 keneh engke mantap ge asana ieu mah ka surga kabeh asana kajeun ngeridit ge ka surga kabeh geus tambah deui kreditan terus eta ngan nalika urang ngomongkeun nyebutkeun kejemna Allah boro-boro dosa ngeridit boro-boro dosa maling hiji bae ge hiji leutik nu kula sok didongengkeun teh hiji jelema ngaranna Hisan ditanya begitu geus mah kumaha pertanyaanku mantep jasa di aku ku Gusti Allah ju alhamdulillah ngan teu waka menang ka surga. Emang kunaon? Ieu kula teh pan kuli panggul tah meujeuna keur manggul tah eta nyokot hiji jang hiji eta teu menta ridona deui eta kula eta bakal dihisab eta doang berat cenah capnya jang nyeuhil doang atuh komo tanda tangan MM-an tamang geus lain neraka deui raka bae geus tamang ngarebekna ge meureun kumaha meureun atuh sagede ceuhil bae kitu komo maling sendal di masjid sendal kulit teh aduh eta keur carita kejemna Allah mantap galak aya di Allah nyaah aya di Allah mantap ulah ngandelkeun amal urang ka Gusti Allah mah teangan ridho Allah subhanahu wa ta'ala model bari cak Gusti Allah beus sabenerna masih cenah ngaringkuk di imah tapi siang ngaji bae ngan aing nyaho rindu ka tukang uduk sia kayawan di Gusti Allah lain nek ngaji sia eta masing-masing dah cak Allah bos sakitu di imahna keur meujeuhna anu terus hujan tapi siang bener-bener rek neangan ilmu geus lah aing pokona moal deuleuh kumaha mah ridho bae ka sia tak eta tah nu diarahan ku urang ridho Allah na Masya Allah karimnya moal kebel urang hirup di dunia urang neangan ridho Allah subhanahu 28 Kangjeng Nabi perang anu langsung jeung Kangjeng Nabi disebut Ghazwah lamun perang tanpa Kangjeng Nabi disebut Sariyah selama hidup Kangjeng Nabi di Madinah 28 kali tandang Kangjeng Nabi perang urang can sakali-kali aja kakarak demo ke kamari ka Jakarta nu dimaksud lain anaon burasna doang kuari ge biasa aya keneh kan urang can orang perang bapak urang mah baheula ngalawan Inggris ngalawan Belanda maot kena murtil maot ditembak maot dan lain-lain sebagainya jadi syahid bapak urang mah baheula memperjuangkan bangsa jeung negara supaya anak incu teh merdeka alhamdulillah merdeka urang ngan ngaranna doang merdeka ternyata ya di kungkungan negara-negara lain iraha dek merdeka nu aslina hanya orang-orang ahli tasawuf anu bisa merdeka zahiron wa batin zahirna geus dimerdekakeun melalui tangan Bung Karno Bung Hatta secara batin merdeka patula patali jeung dunia jeung makhluk hiji bae ka Allah merdeka zahir jeung batin ngan ngomong doang orang tasawuf bae giliran ngariung teu diberkatan marah
asa tasawuf kos kitu merdekakeun lawak kurang-kurang iyalah keistimewaan perang Badar dengan perang Islam luhur al-islamu ya'lu wa la yu'lal sebab dideuleu kawawanenan Islam melalui perang mun teu diperangkeun teu kadeuleu saha anu gagahna saha anu berani saha anu cowong surutna saha anu bener-bener teuterak saha anu bener-bener siap ngahareupan lamun teu diperangkeun teu nyaho lamun urang nyaritakeun tentang politik lah Jakarta teh yaho urusan politik tapi urusan gagah urang mengakui Habib Rizik gagah urusan politiknya sabodo tah mah urang teu nyaho urang NU kos kitu FPI kos kitu HTI kos kitu Kuruj kos kitu Allah alam urang mah teu nyaho urang lembur urang mah urang lembur tapi urang mah neuleuh nu gagahna we NU melempem ieu mah cak mata urang Habib Rizik gagah mun teu didemokeun teu kanyahoan gagahna Habib Rizik mudah-mudahan dipanjangkeun umurna Habib Rizik dibere kagagahan anu luar biasa jiat sakitu mah cak urang gagah jasa aya 5 bae eundeur ieu Indonesia teu sieun nya ka sasage nya mah teu sieun nya mah ka ieu mah urusan politik mah teh sabodo cak NU teh jangan begitu ini kan urusannya politik urusan sia teh mah bisana sabodo geus cak anu lain-lain misalna cek ngadukung ini mah urusan politik sabodo aing mah lain neuleuh politik lain mah neuleuh gagahna titik geus sakitu jadi mah teu gagah anu kadeu dengan Habib Rizik aing mah neuleuh gagahna do geus titik urusan politik mah teu nyaho sakola henteu naon henteu aing mah gitu cenah kos kitu mah sok loba omong ieu mah politik aing mah deuk ngomong bae ja emang ngomong ge kagagahan do geus sakitu geus lain ngomong politik urang teh nyaho teh Pak saha bakal jadi gubernur aja geus di setting jaker kamari ge nu menangna mah tupan Prabowo jadi settingan anu menangna si eta bae ya politik mah geus kitu sabodo teh urusan teh politik aing mah nyahona teh bahwa Habib Rizik gagah titik geus sakitu ya jangan mah teu sieun ku sasanya mah teu sieun urang mah pan lamun di hareupan ku jelema haju ngageter bae aya pan dia ge nu ngaku jago pencan ku kadal doang ngaguling ku kadal ku kadal ngaguling watak aing teu percaya jasa Masya Allah iyalah gedoran ti Gusti Allah sebagai tahakum terhadap kafirin il tastaghfiru faqad ja'akumul fath wallahu alam bimaradih lamun aranjeun wahai para kufar minta keputusan hukum faqad ja'akumul fath jelas jata bakal datang ke aranjeun kabeh putusan hukum ketika Abu Jahal ngadoa ka Gusti Allah ngadoanya lagi biasa Yahudi pada datang Allahumma ayyuna kana aqtalir rahmi wa atana bima la na'rifu fahinnahul gudat doa Abu Jahal ditalar ku sia ieu iya pendek doanya tapi mantap Allahumma hai Allah ayyuna kana aqtalir rahmi saha di antara urang di antara kami nu megatkeun kana rahmi jeung saha anu datang ka urang bimala naripu kalawan mawa lu teu dikajahokeun ku kami kabehan jelema anu megatkeun rahmi jelema anu ngalaksanakeun teu kajahoan menurut adat kami Gusti fahinnahul gudat rusak ku Gusti ke di medan laga nyana ngadoa ka Allah lantaran geus pede jasa bakal menang
hiji nyana pede bahwa nyana adalah kekentong masyarakat, nyawa sia kekentong pemimpin masyarakat, pemimpin umat, nyana kekentongna, nyana pemimpinna, nyanalah anu sok jambung-jambungkeun romi rarasaannya dengan munculna Muhammad pecah belah, dianggap Muhammad pemecah belah. Dengan ayana Muhammad anak tuau kakolot lantaran beda agama, iyalah Muhammad pemecah belah. Dulur adi jeung kakak tuau iyalah pemecah belah. Tetangga jeung tetangga tuau iyalah Muhammad pemecah belah. Negara Mekah, Jazirah Arab Nusir sakitu halimpuna dengan kedatangan Muhammad bawa agama anyar jadi pecah belah. Dianggap Muhammad sebagai pemecah belah. Percis kos kejadian kuari. Percis kos kejadian kuari. Jelema anu ngabela agama dianggap ku si eta pemecah belah. Goblok meureun. Ieu mah teh asa perang Badar, mah teh dijadikeun bae Badar 1, Badar 2. Jerejak teu kitu, aing mah da kitu bae lah. Badar 1, Badar 2. Jelema anu ngagugulukeun Al-Qur'an dianggap pemecah agama. Jelema anu ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap itu tidak mempersatu negara jeung bangsa. Quran eta kan geus dijamin dengan Quran jelema bakal ngahiji, dengan Al-Qur'an jelema bakal gagah, dengan Al-Qur'an agama bakal luhur. Percaya urang ka Al-Qur'an buatan Gusti Allah, ciptaan Gusti Allah, kalamullah, percaya. Tetapi kunaon jelema anu ngaluhur Al-Qur'an dianggap pemecah belah. Percis kos ieu tah Abu Jahal. Tah deuleu ku sia tah deuleu tan mantak mawa kitab, Ya Allah. Cak teu mau kitab aing isina teh sia deui. Ngaji teu mau kitab, HP bae dibawa. Memang bloon kabeh ge. Ieu tah. Talar ku sia ieu doana ieu. Doa Abu Jahal. Allahumma ayyuna kana aqta lirrahmi fa ahinnahul ghadat. Ya Allah saha jelema anu megatkeun kana sanak raket, kana kekeluargaan, hancurkeun di medan laga Badar. Muhammad maksudnya nama. Allahumma ya Allah, ayyuna kana atana bima la na'rifu fa ahinnahul ghadat. Ya Allah saha jelema anu datang membawa agama anu teu dikanyahokeun, membawa adat-adat anu teu dikanyahokeun kami kabehan. Ya de Muhammad mawa agama anyar, adat anyar, kalakuan anyar, pahinnahul godat, hancurkeun ke di medan laga. Eta doa Abu Jahal. Diparake ku ari ku si eta. Saha cenah kieu si eta naon? Atuh nama rahasia. Si eta bela. Masyaallah. Takjak Gusti Allah faqad ja'akumul fath. Maneh minta keputusan hukum, wahai para kafirin kufar, nyata bakal datang putusan hukum. Putusan hukumna kumaha? Bihilakim man huwa kadzalik. Dirusak jelema nu memang bener-bener model tadi. Jelema nu tidak mempersatu, yakni memecah belah. Jelema anu bakal itu dirusak ku Gusti Allah lantaran mawa agama anu teu pararuguh. Agama teu pararuguh teh Yahudi. Agama nu teu pararuguh teh Nasrani. Kanjeng Nabi turun ke alam dunia diutus kita bagal agama teh agama anu penyelamat, pemersatu bangsa. Agama anu lurus menuju surga Allah. Nu lurus di pengkol-pengkol, nu bener di salah-salah. Ku hari di negara urang-urang lamun bener-bener nyaritakeun agama nu bener mal kebal, urang dipencit. Urang lamun ngaluhur-luhur agama, urang di negara urang di luar forum majelis taklim, nyaan urang gerak melalui partai jeung melalui organisasi. Wow, tinggal sebuah nama, innalillahi Haji Pendi telah wafat. Dan tidak ada mayatnya di laut, tidak ada di gunung, tidak ada, hangus.
beak moal kuat dia tah ieu cerita Badar ieu mah kos itulah madak jeung Gusti Allah faqad ja'akum fat bakal datang pemutusan hukum dengan dirusak maneh cek Gusti Allah kenyataanna bener dirusak masyaallah eta doa Abu Jahal ke di fotokopi jangan diwiridkeun ku urang na'udzubillah min bahkan Nabor bin Haris mah ngadoana leuwih dahsyat tibatan eta di hareupeun Baitullah bari nyekelan muranteng karena Baitullah nyekelan nyana bari kikieuan di Baitullah ngadoana pohara jasa kumaha ngadoana Allahumma in kana hadha huwal haqqu min indik fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itira bi adzabin alim kita berdoa teh kira-kira Gusti Allah lamun bener memang ieu Muhammad teh datangna bener ti Gusti coba turunkeun batu di langit atawa siksa kami tolong tuh coba eta doa kos kitu amat sih wiridkeun ya kuari ke dibaraca ku Nasrani dibaca Yahudi dia teu nganggap ka agama Muhammad teu nganggap nya mah ka Al-Qur'an ieu teh ditiru bahasa-bahasa ieu teh urang ngadenge jelema anu ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap pemecah belah bangsa eta naonan coba urang ngadenge jelema anu ngajungjungkeun agama Allah jeung Al-Qur'anul Karim ternyata dianggap ieu perusak agama makar malah masa ngaluhurkeun Al-Qur'an dianggap makar ieu horenganan doa si itu nyekslek ka dieu tah ieu cek netes ka hulu si eta ieu doana ieu mantap coba perbanyak ieu doa teh kira-kira ya Masya Allah tapi dengan berbagai doa anu optimis para kufar tokoh-tokoh kafir termasuk Abu Jahal Nador bin Haris Sufyan lain jeung kehendak Allah bahkan nyanalah anu dibinasa ku Gusti Allah tah ieu sebagai tahakum pang memeleh ti Gusti Allah gedoran ti Gusti Allah kerasa ku sia wa intahau fa wa khairul lakum lamun marane areureun tina kakafiran jeung merangan Muhammad setelah kekalahan anu dahsyat pemimpin-pemimpin aranjeun puara raeh 70 pemimpin kufar modar di Badar tetapi anjeun ayeuna sadar kesadaranana anjeun ayeuna nahan diri eureun tina kakafiran kuari menyatu jeung Muhammad pemerangan Muhammad dengan marasuk Islam nyatu jeung Muhammad fahuwa khairul lakum eureun merangan Muhammad eureun tidak kakafiran ieulah nu leuwih bagus ka aranjeun tuh digedor ku Gusti Allah ya kerasa tetapi awas wa in ta'udu lamun maneh baralik deui liqitalin nabi untuk pemerangan nabi naud awas cek Gusti Allah kaulah bakal ngabalikeun deui bantuan-bantuan kaulah melalui malaikat Muhammad bakal diunggulkeun jeung dimenangkeun maneh nu bakal arele tantangan hayo deuk kumaha coba dak arasuk Islam eureun merangan apa gadeuk merangan Muhammad deui ajur maneh Gih, cenah kami mah lobaan. Walan tughniya ankum fi'atukum syai'. Sama sekali
moal bisa nahan golongan-golongan anjeun sakitu lobana bala tentara prajurit angkatan darat laut udara nu sakitu lobana moal bisa nahan nolak sama sekali dengan kedahsyatan maneh kehebatan maneh dengan kalobaan maneh kami mah bakal nurunkeun pitulung ti langit cak Gusti Allah walaupun tanpa eta aing mampu aing kawasa tetapi ku aing deuk diturunkeun malaikat-malaikat bakal nyocoan hulu sia udah jasa urang terus kitu geunan ayo sia lamun balik deui wa in ta'udu ankum walan tugniya naud wa in ta'udu naud mun maneh bakal babalik di berangan Muhammad kaula bakal nurunkeun pitulung Muhammad tetap ditulung maneh bakal eleh dengan lobana tentara lan tugniya ankum fi'atukum syai'a paedah setik-etik acan dengan lobana kuantitas bilangan pae walau kasurat sanajan tambah ditambah de loba tetap moal menge sia bahasa menge eta bab wa innallaha ma'al mu'minin sanyana Gusti Allah mah babarengan jeung jelema nu marumin urang teh selalu ka mana bae ge dibarengan ku Gusti Allah sadar atawa teu sadar justru ieu nu hese ge nyadarkeun diri bahwa urang selalu dibarengan ku Gusti Allah eta nu hese ge urang ngaji mimiti ngaji fikih kemudian haju ke beladiana urang ngaji usul fikih supaya mantep can kapanggih kesadaran teh bahwa orang selalu dibarengan ku Gusti Allah aing ngomong mah bisa tapi ngarasakeun sehingga sadar bahwa Allah teh bareng jeung urang kehadiran Allah teh terasa di diri urang ieu lah we hese ketika ke urang diaji ilmu-ilmu tasawuf Hifayatul Azkiyah ada Bidayatul Hidayah na Minhajul Abidin Ihya Hikam diaji tiga diaji di surah tiga di surah lamun teu dilaksanakeun mah tetep bae moal aya ngerengen ketika ieu bahasa wa innallaha ma'al mu'minin sanyana Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin Allah geus ngajelaskeun bareng jeung urang-urang mukmin ye tetapi karasana encan aya urang teh teu asa dibarengan ku Gusti Allah ciri teu asa dibarengan ku Gusti Allah teu percaya urang lamun teu dagang asana teu dahar berarti kan urang teu percaya ka Allah bahwa Allah ngabarengan urang padahal Allah mah sugih ai Allah urang percaya ka Gusti Allah Allah maha sugih teu kudu dagang aya teh cenah dahar kumaha tah ieu eta lah pinarakaeun teh eta ko malah mun waduh cenah urang mah bisa dahar ge pan ieu ku sebab naon kitu ngaranna digawe mun teu digawe mah teu dahar geus kudu baca 2 kali syahadat terus ya dek dahar kumaha teh sia mah teu boga ijazah mantak sarakola sia ku ijazah mah ngeunaheun dahar babari digawe babari teu boga ijazah mah sia geus sararesek kajen ku kumaha ge moal bisa dahar sia maca 2 kali syahadat sia ji siga deui urang lalagaan ieu tah make syariat heula sanggeusna syariat supaya karasa kehadiran Gusti Allah ma'iyah Gusti Allah babarenganna Gusti Allah jeung urang kanyahoan teu kiai cenah jelema lamun boga rasa bahwa nyana dibarengan ku Allah kanyahoan ubasi nganyaho keudana babari lamun keur leumpang aya awewe nyana berpaling eta berarti asa dibarengan ku Allah izin ka Allah pan urang malah lain urang susuna beda jeung nu di imah aju bae kulitna keur rada lain deui sagede teh herang barang ditanya ja orang Brebes tapi pun putih biasanya orang Brebes mah ja tukang endog harideung ieu aja putih terus bae ngahayal poho leng eta berarti teu bareng jeung Allah bareng jeung nafsu kok malah mun manggih nu ngongkok ada setik deui tolol teh coba malah ngadoa ka Gusti coba setik angkat padloon eta kos kitu nah eta lah jauh jeung Allah
hayang nyaho bahwa jelema deket jeung Allah ketika manggil larangan berpaling, ketika nyana keur kidib nyana eureun, ketika aya batur gibah keur ngomong-ngomong keur batur nyana selalu eureun. Eta izin ka Gusti Allah, selalu bareng jeung Gusti Allah. Larangan-larangan Gusti Allah selalu diperhatikan di jauhan, tak eta ngarasa bareng jeung Allah. Tinggal kitu bae eta mah. Geus, lamun masih kene jelalatan, keranjang matana. Oh, jauh. Jauh. Komo masih kene weaan. Tamah rombongan jurig sama kos kitu. Haji tinggal haji jurig sama kos. Jurig sama kos. Arese. Hayang bareng jeung Allah teh. Allah lah ngajelaskeun wa innallaha ma'al mu'minin. Nya make inna huruf taukid cek ngaji amil. Komo di alfiah berarti ulah cangcaya deui, ulah mangmang deui. Yakinkeun sayakin nya Gusti Allah selalu bareng jeung para mukminin. Tapi teu karasa. Teu asa dibarengan ku Gusti Allah. Nu mantak teu dikarasa dibarengan ku Gusti Allah lantaran urang nancan pernah ngawauhan Gusti Allah. Atuh lamun jelema teu wau bakal teu cinta, lamun teu cinta atuh bakal moal mantep. Timbulnya cinta itu adalah dari mata turun ke hati. Mata turun ke hati. Kajaukeun heula ku urang Gusti Allah teh sifat nu wajib di Gusti Allah, nu mustahil di Gusti Allah, nu jaiz di Gusti Allah. Waukeun melalui sifat-sifat tersebut. Kabladieuna urang waukeun Gusti Allah secara khusus. Gusti Allah teh hiji dina zat teh hiji dina asmana hiji dina sifat teh hiji dina afalna. Setelah kurang dikanyaokeun beuki wau urang ka Gusti Allah ke waukeun heula ka diri urang waukeun ka diri urang mah horenganan makhluk ai makhluk mah horeng aya khaliq anu nyieunna Allah. Wauh tak ka urang khaliq horeng aya urang makhluk horeng aya khaliq. Urang nyaho ka diri urang bahwa diri urang mah dhaif horenganan nyaho tak ka Allah anu maha kawasa. Nyaho ka diri urang horeng ku diri urang mah sapira urang aya awalna jeung aya akhirna nyaho bahwa Allah mala awwala lahu wala akhirah. Man arafa nafsah arafa rabbah. Kajahokeun heula melalui pengetahuan diri bakal nyaho engke ka Gusti Allah. Tuluy kurang teh diteruskan melalui tafakur, melalui zikir, melalui riyadhah, melalui mujahadah, melalui muhasabah sesuai jeung aturan-aturanana. Terus kurang teh spesifikna diperhatikeun menuju ka Gusti Allah. Peuting batur kerek urang mentang mata beunta dalam rangka ngawauhan ka Gusti Allah. Cili-cili anu sok dipake ngadengekeun nutup para rugu kurang dengekeun pake ngadengekeun kalam-kalamullah. Mata nu biasa pake deleuan sesuai jeung karesep mata kurang dipake le khusus kana maha kawasaan Gusti Allah. Tidinya kurang terus ditagadorukeun ditakarrubkeun ka Gusti Allah diurus kurang lelembutan nu aya di awak kurang sesuai jeung aturan-aturanana di awak kurang aya latifatul qalbi latifatur ruh latifatus sir latifatul khafi latifatul akhfa latifatul nafs latifatul qalb. Tidinya kurang diurus sesuai jeung aturan-aturanana leng-lengan ke urang teu pati ngurusan awak. Kuari mah ngurusan teh ngurusan batin, ngurusan roh. Terus kurang ditafakuran, dizikiran, ditafakuran, dizikiran, ditafakuran, dizikiran, ditafakuran.
dengan sababaraha tahun tujuan urang eueuh deui iwal ti ka Gusti Allah. La ilaha illallah nu dimaksud iwal ti Gusti Allah. Engke Gusti Allah wa huwal muti Allah nu mere ngagenyai hate urang eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh nafsuan eueuh setan. Hiji be di jero qalbu teh Allah. Teu aya muatan nanaon. Lamun urang geus aya Allah anu hungkul di jero hate teh eueuh dunyaan eueuh makhlukan eueuh sagala bakal karasa kehadiran Gusti Allah, babarengan Gusti Allah anu tadi dicaritakeun wa innallaha ma'al mu'minin. Saenyana Gusti Allah teh selalu bareng jeung para mukminin. Ieu bahasa teh kuari mah lain sakadar bahasa tapi karasa. Karasa dibarengan ku Gusti Allah teh aya nu ngaping. Lamun kuari urang salat teh salat syariat asa urang nu salat teh lantaran Allah na teu karasa bareng. Geus urang make usolli make sejak kaula kadin kumaha ge kitu bae salat teh capek. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil ka sejak kaula salat zuhur 4 rakaat. Eleh alam pelung mah bar. Kos gitulah. Lantaran teu karasa barengna Allah, kehadiran Allah eueuh ngan sakadar disungut. Sebab kurang can pernah dilaksanakeun dedeketan jeung Gusti Allah. Bobogohan teh jeung materi, bobogohan teh jeung benda, bobogohan teh jeung makhluk Allah, atuh nu karasa teh makhluk we. Bobogohan teh jeung kholi mulai kuari karasa ngerenyet karasa kos kitu mah moal bisa dibejakeun hanya jelema-jelema nu boga rasa. Kehadiran Gusti Allah teh karasa babarengan jeung Gusti Allah teh karasa. Lamun geus babarengan karasa ieu mah lain nas karasa kuari mah lain bahasa karasa. Lamun geus karasa salat bage geus lain maka sejak kaula jak karasa. Allahu akbar. Karasa barengna jeung Allah. Salat teh maksud ka Allah kuari geus karasa. Geus moal aya kieu-kitu Allahu akbar teh karasa. Geus kulantaran karasa babarengan Gusti Allah di diri urang atupan meureun Gusti mah maha sagala-galana. Atuh rarasaan urang eueuh eleh kumaha geus atuh eta mah sagala ruku sagala itidal sagala sujudna karasana dibawa ku rarasaan eta teu karasa. Nu mantak salat puluhan rakaat ratusan rakaat teu karasa. Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allahu akbar nikmat sebab aya nu mawa perasaan. Ai urang maka kara 4 rakaat gahayu heueuy. Diintip ku pamajikan bapak lu tuh lihat tuh mabok tuh mabok apa cak anak mabok sholat tuh bapak lu tuh ntar 2 rakaat lagi mati dah kelihatannya tuh. Capek tah maksudnya dibejakan gitu teh urang geus datang ka mana lamun nyaritakeun batur indah amat salat puluhan rakaat teu karasa lantaran lain nyana karasaanna bareng jeung Allah atuh bareng jeung nu boga maha geus moal cangcaya. Ai urang capek urang mah dipaksakeun ge capek asa capek ngan capek-capek ge terus bae. Terus daripada aing mah salat capek eureun lah cek nya teh. Capek salat. Aing mah ngadaguan Allah bae geus ka aing coba mawaan tah henteu tuh moal. Usaha henteu hayang kos kitu tungtuna mah mikung. Engke ngomongna jeung naon salat geus kos kitu. Sasalatan mah kos kitu. Tuh salat wasi mah wali. Sia salat henteu. Wa iddallaha ma'al mu'minin. Saenyana Allah babarengan jeung para mukminin. Ketika Allah babarengan jeung mukmin kasieun saha nu dihareupan kasieun japae ge bareng jeung Allah dihareupan ku urang polisi sapira polisi sarua jeung ngahareupan kutil cek walimah
nanaonan sok jeung sadeui Tito lawan Tito sadeui leuwih ti Tito saha saluhureun Tito saluhureun ti Jokowi mah presiden sia mah aing bodoh dibawa bodoh ku sia oke sadeui kasieun tah contohna eta Habib Rizik kasieun jajar paeh aja teh sabilillah geus dikorban diwakafkeun awak jeung Allah guys pokona beres guys urang mah wakaf tanah ge cokot deui boro-boro nyawa ieu mah keur carita gagahna henteu nyaritakeun leumpangna politik teu nyaho ieu keur carita gagahna di negara urang aya nu gagah geus setitik sakitu aya kene nu sejen gara-gara can mararuncul atuh aya nu kuari tararapa kene di Gunung Karang emang teu gagah ujianana ditunjuk doang kunyana kaluar seuneu aya korek apian emang kumaha gitu lamun Cirebon geus turun Banten geus turun maaf acak-acakan ya negara Masya Allah bahkan gede na Banten teh dicekel ku para wali Allah tenar dengan Kesultanan Banten cuman inggisna kieu Lukukula geus dicaritakeun aya angin, aya cai di Banten teh aya pasir, batu berarti ieulah alat-alat jang perang. Nu nundukeunana hanya wali-wali Allah. Kuari kieu lamun aya keneh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Polosari, ieu nagara sa-Indonesia aman. Khususna Pulau Jawa, Pulau Jawa aman. Tetapi lamun geus eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Pulosari dua hiji cai engke disaatkeun sama sakali eueuh cai atawa dibanjirkeun pararae mana saat sama sekali eueuh bae kuari mah kapan lamun urang ngagali taneuh 1 meter 2 meter aya caian di Cikoromoy mah lamun digali aya caian terus datang kabelah ditu batu Quran lamun kurang digali aya caian lamun eueuh nu tapa di Gunung Karang jeung di Gunung Pulosari saat sama sekali bae puluhan meter ke handap eueuh cai hiji nomor kedua aya cai mangan jadi kanyut mending mana maning eueuh cai sama sekali atau maning babanjiran coba pilih tuh siapa embung kan kabeh tapah henteu musibah embung nah tinggal ditanya we aya keneh eueuh cenah kiai teh nu tapana puguh engge teu nyaho ieu bahayana eta lain lalagaan Gunung Karang teh lain lalagaan Gunung Karang jeung Gunung Pulosari eta mah boga sejarah tah loba jelema anu hayang kaluhur hajut teu balik deui digegel maung ieu ge hiji nek dikaditukeun pakai tumbal Gunung Karang lamun geus karasa barengna Gusti Allah moal aya kasieun kajen kumaha ge sakumaha barengna Kangjeng jeung Gusti Allah sakumaha barengna para sahabat jeung Gusti Allah karasa babarengana saeutik eueuh kasieun saeutikan ge lantaran dibantu ku bantuan Allah melalui malaikat. Nah, hanya seperti itulah mukminin ketika perang jeung kafirin. Teu pernah seimbang perang mukminin jeung kafirin teh dina kuantitas jeung dina kamutahiran alat perang teu pernah seimbang. Selalu eleh. Zaman Belanda apa nu dibogaan kurang naon atuh. Nu dibogaan kurang naon. Ti ditu mah murtil geus aya, teh baja geus aya. Dereden gaya dereden bedil manu hiji dong der hiji asupan deui dereden
Zaman Belanda geus aya deredet urang teu boga tapi kok urang menang make bambu runcing doang kemudian aya hartina bambu runcing teh teu dibagus-bagus kemudian congona dipapas baca walau anna qur'anan suyirat bil jibal aw qutiat bil balik teruskeun ku aing tiupkeun fa sarua jeung tadi nah neangan beung cek tes eta zaman Belanda kos kitu ente kumaha teh aneh Belanda lewat nah hanya aya mah encek mah hah ada Belanda lewat sini urut sukuna cokot di urut sukuna tah cirian tet buledan tendenan kan ya tak ieu urut sukuna bage bisa ngabunuh di ditu paeh di Belanda di ditu mantap kuari lamun hayang nyaho mun aya hayang ka awewe kemudian awewena embungeun tapak sukuna mana tapak sukuna tah ieu tapak sukuna nah mulai garit telah tidur bismillahirrahmanirrahim 9 kali ulah napas set ini garit di 9 kali ulah napas set tapak jalakan berarti kan nah tendenan di tengahna a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim idz qala yusuf tenden kadinya set ujiana Kang Pendi mana eta bisa kos kitu ilmu Allah Masya Allah karim ye ulah lalawara loba jelema aja terus gendong we dirinya teu balik-balik eta ilqala main tah itu iyalah kumaha agungan Al-Qur'anul kalamullah al-muta'abbadu bitilawati al-mujiz ngapeskeun jelema-jelema nu nakal Quran mentek nyalahgunakeun tafsir-tafsir Al-Qur'an. Apakah eta politik? Apakah eta memang hanya batu loncatan? Apakah eta memang ingin keren? Apakah cari nama? Apakah cari dunia dan lain sebagainya? Tunggu tanggal main. Al-Quran lain main-main. Al-Mu'jiz ngapeskeun jelema anu nakal terhadap Al-Quranul Karim. Jelema kafir ku Quran ajur ujianana asal digunakeun ku urang nu bener. Komo nu ngarti kana Al-Quranul Karim kemudian nyana seolah-olah nang tangan tekudu ku urang pasrahkeun ka Gusti ya Allah ya Rabbi Gusti jelema eta teh ternyata horenganan teu akur jeung aturan Gusti abdi geus gelut teu wani lantaran jelema gagah abdi mah lemah nyanggakeun ieu Quran nu Gusti disalahgunakeun ku Gusti abdi hayang leuleuh memeh paeh coba hayang nyaho daleneng turunkeun ji mah gua al-mu'jiz serahkan ke Gusti Allah serahkan ke Gusti dalakan ku percaya orang ke Al-Quranul Karim wah jadi jelema boro-boro eta kiai anu ngadukung kalau Golkar adur kamari ke zaman Soeharto adur inting-intingan sakali deui adur inting-intingan sakali deui siatan neruskeun aing mah toser doang. Iya mah contoh lain berarti ulah lain asal bener niatna ieu mah contoh abe urang mantep ka Quran contoh teu kudu dijelaskeun di Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat di Banten di Tangerang anu asup ka Golkar ajur teu kudu dibejakeun garana ajur eta ka Golkar salah niat meureun manan kitu anu teu salah mah anu teu salah niat mah anu teu salah niat mah maksud ji ajur takabur aya di nyana gede hulu aya di nyana teu meunang kapanggih jeung jelema anu bener haju ngomongkeun bae nyana acak-acakan pondok tinggal pondok 2 tingkat diganti ku ari ku ayam jago ayam potong ayam ternak teu karasakan kunya ieu mah salah satu contoh lain naon supaya urang yakin ka Al-Qur'an sih ade komo nyalahgunakeun ih kula mah muringkak bulu sih ade cenah ieu mah urusan politik leg-leg ku sia politik inti ya politik aing nyahona Quran salah ngagunakeun jeung salah tafsiran titik geus beres urusan sia politik urusan sia aing mah aing
engke di narakana sia aing mah aing sorga. Ke pancen babagi aing meureun babagi bae. Ku keyakinan aing tah mah. Ya aing teh yakin. Allah slag gus sia keyakinan. Beres. Ci ngadukung Golkar nu salah bae ge niatna kos kitu atuh kok. Meleg-melegal kurang. Tinggal didelekeun bulan tahun deuleu. Kula mah dengan keyakinan sebab Al-Qur'an teh kalamullah lain bahasa. Al-muta'abbadu bitilawati dibaca hiji huruf kudu teu nyahona naon bae dibayar 10. Teu nyahona naon teh mah geus beuh lamun nyaho dibayarna 100 200 sampai 700 sampai nyaho kana rahasia Al-Qur'an cak Gusti Allah geus ulah kudu nyaho aing langsung mayarna bisa hiber sia di dunya keneh. Bisa hiber teh saeutik para wali Allah nu hiber ka Mekah. Di Mekah teu bisa balik deui ka dia. Lantaran di dia ke Mekah mawali kene barang datang ke Mekah dipocot kawalianana. Tetep bisa ka dia. Emang aya nu kitu? Iya tuh meureun. Ila wa innallaha ma'al mu'minin. Ya ne selalu dibantu ku Gusti Allah sakumaha para pejuang di Badar dibantu ku Gusti Allah. Ieu bahasa teh lain sakadar jang perang Badar doang. Ieu teh wa innallaha ma'al mu'minin mah selalu terus ila yaumil kiamah. Urang sorangan Allah kaduana, urang duaan Allah katiluna, urang limaan Allah kagenepna, urang 100 Allah ka 100 hijina. Dina hati selalu ngabarengan urang, teu pernah teu ngabarengan jeung teu pernah teu nyaho. Wa innallaha ma'al mu'minin. Tah tinggal galilah kurang supaya karasa barengna Gusti Allah jeung urang. Eta lah nu kudu diteangan teh ilmu eta. Haju di dalam perang Badar teh aya sahabat-sahabat loba anu sahabat pikaserieun. Pikaserieun sahabat teh emang sahabat ala lugu gitu. Sesuai jeung karakter masing-masing. Pikaserieun, pikasebeleun. Sahabat eta kan jelema, karakterna masing-masing. Ya, aya nu pikaserieun ngaranna Nuaim bin Abdillah. Eta teh pikaserieun. Geus di Madinah ya, geus di Madinah. Rindu amat sakeuna ka Kangjeng Nabi hayang dahar bareng jeung Kangjeng Nabi. Beuh inget waktu perang Badar sakeuna. Nyari lu perang Badar. Mantap ieu lamun dahar jeung Kangjeng Nabi. Aya tukang dagang. Kade. Sabaraha teh ada dahar ini. Sakeuna teh 1 dinar. Kade, bungkus. Di kamana? Di daharna di Kangjeng Nabi ka Kangjeng ka ditu nya. Ka Kangjeng Nabi dibayarna di ditu. Hah? Da ya. Assalamualaikum. Cek Kangjeng Nuaim, marhaban tuan. Eta mah naon? Kula ngahaja hayang bareng dahar jeung Gus Tuan. Gus lila sana rindu jasa teu dahar jeung tuan. Iya, alhamdulillah. Ayo dahar bareng teh. Geus beres dahar trojol pan eta nu bogana. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi saya eta nu boga dahar. Pan. Cek Kangjeng kumaha? Kula teh ya teu boga duit jeung teu boga dahar. Tapi hayang dahar bareng jeung tuan rindu jasa. Haju eta pedagangna. Ieu mah puari mah geus dahar jeung tuan kula bunga tinggal tuan nu mayar. Pareta pikaseureun pikasebeleun. Cak Kangjeng Nabi teh aya sida umat. Ye, sia tuh cak Kangjeng Nabi ulah dikitu-kitu ieu karakterna nya nama. Hiji karakterna nomor kadua jana perang Badar milu amankeun Umar. Cek sidina Umar aya keneh atuh. Milu deui di ditu. Keur carita lalagaana emang kumaha kitu. Badar teh lain lalaga, lain leutik-leutik. Naon kitu ngaranna riwayat kapikaseureun aya. Aya keneh, nu em keneh. Tiluan nyana em jeung Abdullah jeung Abu Bakar. Nah kieu cek nyana teh dijual we kitu gue ngisi luloh ya. Pikiranna kos kitu ya lama. Jual gue ini. Kajian kuku mah ge leos banyak. Aya sahabat sugih.
aing boga abid tapi nyana mah teu daek ku abid jadi dijual ngan nyan mah teu daek ku abid lamun di abid-abid teu daekeun tapi nu jelas nyana mah abid ngan lamun di nyebut abid embung geus di dituna bae teh kos kitu nya ku aing dijual seberit sekian jadi mana abidna yuk nyana jauh tuh itu langsung ku nu meuli teh di talian nah naonna dia ye geus dibeli sih emang naon dia ieu abid ih kula mah lain abid ah nyaho adat sia mah pilok dek disebut abid sia mah heuh sok kali tali ieu naon teu lain naon dibeli sia mah kula mah lain abid ih cak nu bogana ge emang sia mah tilok nyebut abid apa kos gitu tah terus bae juga pas kadinya jual Abu Bakar aya naon dia ieu kula meuli ieu meuli di saha meuli di Nuem caknya cak Abu Bakar ieu mah lain abid ieu mah sahabat caknya Abdullah kok ieu mah dijual kieu mana Nuemna caknya cak Abu Bakar teh cak nu meuli tetap ieu abid emangnya nama lamun dibeli ge tilok nyebut abid cak Abu Bakar lain teu bisa tetep lain sama abid bae abid jual we Kangjeng Nabi Sayyidina Abu Bakar problem tuan ya kunaon ieu merdeka dijual kusaha Nuem cak Kangjeng Nabi bebaskeun cak nu beuli teh atuh eta duitna kumaha kun kula mah meuli cak Kangjeng Nabi ieu saksina Abu Bakar Siddiq ieu Abdullah henteu abidnya nama sahabat ieu teh nu sok perang Badar milu nah ieu dijual sabaraha duit dijual nu sekean cenah Kangjeng Nabi langsung ngabelantah dibayar deui lain mah lain abid beres cak Abu Bakar mana teh si Nuem mana teh si Nuem eta kan pikasarieun begitu datang langsung cak Kangjeng Nabi ulah sebabnya na milu perang Badar ieu kaistimewaan perang Badar nu mantak eta ge urang di disolawatkeun perang Badar lain lalawar teu meunang diganggu sahabat perang Badar sebab pernah dibantu ku malaikat ribuan malaikat salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah ahli Badar teu meunang diganggu cek Kangjeng gas cek Abu Bakar teh mem duit mana duit eta kan Kangjeng ye teu bisa ieu mah akulah cek gitu ieu keur carita karakter sahabat resep eta urang lamun bacaan asal bisa ngan hese teh bacaan dina kitab teh kan eta ngaligut-ligutkeun hese padahal eta pikasarieun nah eta kos kitu nah kabelah dieuna Kangjeng Nabi asal kapanggih jeung Nuem seuri asal Kangjeng Nabi keur dieu kapanggih jeung Nuem seuri ka beneran Abu Bakar Sina Umar Sina Utsman kabeh araraya haju liwat Nuem Kangjeng Nabi seuri cek Abu Bakar teh di mana ya Rasulullah kunaon ieu make seuri inget gak jual abid cak Abu Bakar ge heueuh cenah kula ge asal kapanggih we jeung Nuem Kangjeng Nabi teu pernah teu seuri bae cenah eta kalakuanna kos kitu eta dahar bareng hayang berkah kudu Nabi nu mayan lain abid dijual duitna dibawa ku jana Kangjeng Nabi eta matak asal kapanggih jeung Nuem seuri bae Kangjeng Nabi mah tah eta teh kahibur Kangjeng Nabi ku ki Nuem jadi karakternya geus kos kitu iyalah perang Badar Masya Allah masih loba keneh teh selanjutnya nu pikasarieun dalam rangka sahabat-sahabat nu milu perang Badar Masya Allah ya ayyuhalladzina amanu wallahu a'lam minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim يقرأ حديث الدولة
Masru'iyatu qiraatil Fatihah fi salatil janazah. Ikudan syarakeun maca Fatihah ing dalam salat janazah. Ikhtalafal ulama ulan perebutan sapa ulama fi dzalika ing dalam mangkono qiraatul Fatihah. Qala Syafi'i maca sapa Imam Syafi'i wa Ahmad ulan Imam Ahmad biwujubi qiraatiha kalawan wajib macane Fatihah. Cik Imam Syafi'i Imam Ahmad mawajib baca Fatihah teh dina salat janazah. Tapi waqalatil Malikiyah tulan ngucap sapa mazhab kang bangsa Maliki bi karahati qiraatiha kalawan makruh maca Fatihah. Cik Imam Malik maulah makruh teh. Bisi diurang aya nu teu maca Fatihah berarti mazhab Maliki eta atau bodoh. Wa qalatil Hanafiyah ngucap sapa kang bangsa mazhab Hanafi bi adami qiraatiha kalawan ora maca Fatihah. Nukila masyru'nya tuhalan dan tukila upu dan syarakan Fatihah an Ibni Mas'udin saking Ibni Mas'ud wal Hasan ulan ki Hasan Ibnu Ali wa Ibnu Umar nukila an Ibni Umar bi Hurairah upu ada mukiraatihah ora maca Fatihah entak di Mekah. Begitu orang nyaladan mayit mun imam na kabenaran nu Maliki Allahu Akbar cepet henteu macanya Allahu Akbar angel dah dina takbir katilu takbir kaobat Allahu Akbar Assalamualaikum warahmatullahi cepet mazhabna beda aksar urang tuturkeun mazhab itu beda juta majanana untuk kaburu ahli ilmi lalu taulu akan ahli ilmu iya kukalu ngucap ya ahlul ilmi nahin satuhane Fatihah ikut tukra'u dan baca Fatihah suron hale samar atafakulan mubagat ya ahlul ilmi ala annahu satuhane ngatas satuhane kalakuan ikula tukra'u suratun iku dan baca apa surah minal Quran kan tetap saking Quran min ma'al Fatihah sumartane Fatihah itipak seluruh mazhab Syafi'i Maliki Hanafi Hambali ulah maca surat kabasi wairil maghdubi alaihim waladdallin bismillahirrahmanirrahim sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa dibaca geus beres de kok panjang surat nu paeh nasaha mitoha mitoha nu ngora aduh mitoha nu kolot man tadi patehan ya Allah ya Rabbi sekali nginan tu bloon tama ko gitu api lain aduh ampun rawil hadis utawi gilai gulai hadis Talha bin Abdullah iku Talha kang beten Abdullah bin Az-Zuhri Abu Abdullah kunyah iki Abu Abdullah al-Madani qadi hagang dari qadi Madinah al-ma'ruf bi Talha kalawan Talha an-Nadi rawaling riwayatkeun ya Talha anamihi saking pamanna Talha Abdur saking pamanna Talha Abdurrahman yatana Abdurrahman bin Auf wa an Utsman lan saking Utsman wa an Ibnu Abbas saking Ibnu Abbas wa ran Abu Zuhri lan ngariwayatkeun anhu saking Ibnu Abbas wa Az-Zuhri wa Abu Zinan wa balikan dia wa rawalan ngariwayatkeun anhu saking Talha sapa Zuhri wa Abu Zinan lan Abu Zinan zikr ngumandal ing Talha sapa Ibnu Wa'in wa Nasai wa Ibnu Sa'ad wa zadalan Muhi wa Ibnu Sa'ad matahalimat ya Talha sanat sabin wastis'in dalam tahun 90 tahun 97 Qala Ibnu Adilan mujazaba Ibnu Abdi matahalimat ya Talha sanat 99 dalam tahun 99 an Auf bin Malik wallahu a'lam bissawab.